Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng Ibu Santi dina pangajaran bahasa Sunda. Wilujeng nyakseni. Pengalaman pribadi materi bahasa Sunda kelas 7 semester hiji. Naon anu dimaksud pengalaman pribadi? Pengalaman teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma. Pengalaman teh dibagi jadi dua. Anu kahiji pengalaman sapopoe, anu kadua pengalaman anu luar biasa. Pengalaman sapopoe nyaeta pengalaman anu biasa dilakukeun atawa karandapan unggal poe. Sedengkeun pengalaman luar biasa nyaeta pengalaman anu tara biasa dilakukeun atawa karandapan unggal poe. Pengalaman luar biasa bisa jadi ngan ukur karandapan sakali dina saumur hirup. Rasa dina pengalaman pribadi aya pikabungaheun, aya pikasediheun, aya pikasieun, aya pikaseurieun, aya pikareueuseun, jeung rea-rea deui. Contoh teks pengalaman pribadi. Pengalaman anu pikabungaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi diajak piknik ka Pangandaran ku pun bapa. Abdi tiasa ninggal endahna laut Pangandaran, paparahuan, sareng kokojayan di sisi basisir. Pengalaman anu pikasediheun kanggo abdi nyaeta waktos punini ngantunkeun di Padalarang. Abdi kacida sedihna, margi punini teh kacida nyaaheunana ka abdi. Abdi ngaraos kalengitan ku kanya punini anu sakitu ageungna. Pengalaman anu pikasieun kanggo abdi nyaeta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan. Padahal harita teh teu sorangan, tapi rerencangan oge sami. Ngaraos sieun sareng keueung. Pengalaman anu pikaseurieun kanggo abdi nyaeta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan ka sakola. Kumargi rusuh, abdi henteu taliti nganggo sapatu dugi ka sisirangan. Pengalaman anu pikareueuseun kanggo abdi nyaeta waktos abdi janten juara kahiji pasanggiri maca sajak tingkat kabupaten. Abdi ngaraos reueus janten juara tina puluhan pamilon sarta tiasa ngawangikeun nami sakola. Pengalaman hiji jalma moal sarua jeung pengalaman jalma sejena. Naha? Kieu conto kajadianana. Patrick jeung SpongeBob ngerasa sieun dina pangalamanana waktu naik roller coaster. Beda jeung Squidward anu bungah pisan waktu naik roller coaster. Naha beda rasa anu dirasakeun ku Patrick jeung SpongeBob jeung Squidward. Iha bisa jadi dikasangtukangan ku psikologis Patrick jeung SpongeBob nu caritanana teh ngarasa sieun lantaran jalur roller coaster teh nanjak, mudun, tuluy luhur gitunya jadi luas gitu kana jantungna teh. Beda jeung Squidward dina caritana mah bungah pisan lantaran mungkin psikologisna emang resep tantangan, resep menguji adrenalin cenahnya. Resep anu mudun nanjak anu jalurna luhur gitunya jadi resep pisan. Mung sakitu nu dipikatur hatur nuhun. Hapunten tina samudaya kalepetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.